Jika pikiran ieu mah barudak can kagaji. Ieu mah kudu ka imah bos heula ya. Paling bagus lah. Tuh kan, aya ya si bos ya. Aduh, si bosna aya we siga arareueuh ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bos. Waalaikumsalam. Bos. Waalaikumsalam. Mang Jibong. Bos, tegar. Alhamdulillah ada atuh. Alhamdulillah damang. Sareng saha? Ngalira we ieu teh aya kaemutan di barudak Ayo oge. tarik. Kaganggu beneran ya bos teh. Mantep. Puntennya dan teu dilebat ya. Ya, tenan naon lah. Iya si dia. Oh, wios da moal alami da Iya. Kieu bos, aya ieu teh aya ka dieu teh aya keamanatan ti barudak. Kamanatan naon Bang Imong? Kieu Pak gitu kan. Aya keamanatan ti barudak berhubung kamari barudak teh dipecat secara sepihak gitu tanpa sepengetahuan. Ya, Da ya, barudak teh ieu teh nanyakeun gaji gitu. Gaji? Heeh. Apaan tos digaji ku abdi? Diserahkeun ka putra abdi. Tapi barudak benten Ajis acan naon? cenah. Ajis nage tos ditaurkeun deui ka putra abdi eta teh sadayana kange baru akan nu kamari. Oh gitu. Nuhun. Berarti ieu mah ayeuna berarti abdi kudu ka anak bapak gitu. Nya atuh. Ari anak bapana ka mana tuh ayeuna? Dukanya eta bapak oge ieu teh milarian, abdi oge tos pusing eta bapak oge. Aduh. Hutang di ditu di dieu ayeuna teh. Gitu. Omset mulai turun. Nu nagih jo datang. Da Dieu rapi teh dia. abdi oge kisah benerna mah da ka dieu teh bari keamanatan barudak oge kitu. Heeh. Berarti ayeuna mah abdi kudu ka anak bapak kitunya. Orang milarian ya. Tuh hayu bareng-bareng. Oh, ayo atuh hari kitu mah. Nya hayu. Gila nih aduh, iya mah. Nah, tuh iya duh. Ayo tuh. Bentar. Ayo. Rarat kieu deh aing mah. Duh. Kamana atuh budak teh di teangan meni hese. Duh, ka atuh Pak Abdi kita terang atuh. Ka itu ka dieu eueuh, badi tu eueuh. belah dia eueuh nya. Beberangan mah hasil euy. Atuh cobain orang teh ka tukang. Hayu, orang temponya biasa mah kos aya di dinya wae mah. Biasa mah. Lihat bara duit yang ayeuna. Boro. Banyak ieu teh. Asa ku aneh gitu ari teu bebarengan pisan mah. Tuh bukan. Bah bebeh sia di tayangan ka itu ka dieu eueuh ku aing. Aing nafsu ka sia. Non deh. Eta barudak geus ditransfer encan geus dibarere gajihan encan. Geus di mana? Mang Ibong ieu ka ieu mah datang. Geus. Buku encan. Geus. Lamun geus mah bener mau datang Mang Ibong. Ari abdi mah curiga ieu teh Pak.
curiga bener-bener. Curiga kunaon tah? Si Gana duitnya dipakai main ieu mah. Jujur ayeuna terus terang maneh teh ngomong ka babe dikamanakeun eta duit dikamanakeun. Geus mesti transferkeun ke barudak. Eueuh, cek barudak oge makana abdi teh datang ka dieu. Ari enggeus mah mau mungkin datang atuh mau mungkin datang mengimbungi ka dieu soalna mah yang lagi keamanatan ti barudak. Barudak mah meureun hayang double be eta mah. Ah sia mah wae. Nyeri atuh be. Ah, cicing sia dek di dia mah. Ayeuna mah sia jujurnya dikamanakeun eta duit dikamanakeun. Aing mah geus era ieu kumaha ngimong ka dieu. Be ampura be. Duit teh dipake beak be. Dipake main naon sia teh? Dipake main be. Mun duit teh gede mah dipake main kitu. Lalu beak ngibong ampura urang kamari teh transferkeun mun kurang dipake main heula. Geus pusing aing mah. Masarakeun ka sia kapagawean teh gini kan kieu hasilna teh. Ampura juga ampura. Hampura-hampura dengekeun ku sia nya besing hayang nyawa mah yeuh. Anu nagih hutang teh ka ieu mah jual-jual. Ampura be. Di itu di dieu talurun omset kalurang. Ampura be. Aing geus pusing ka sia teh. Kudu dikumahakeun sia. Ampura be ampura. Aing teh rek naik haji. Teu jadi gara-gara sia. Ampura be. Tah hayang aing menghampura ge. Sia ngajangkor ka ditu ngajedog. Ampura be. Ngajangkor, tah hayang di ningali beungeut sia. Ka ditu sia mah.